Bukan we muka servis mah. Muka warung sangu, nu balanja, nu karelo kumpul, ada orang diusir, nu selfie, nu nanyakan semen, itu gelo mah. Servis. Kang, Nuju ieu. Biasa we. kerodorannya. Alhamdulillah. Abi teh ieu pada naroskeun itu kamari teh meser TV 14 in. Oh, mohon terus. Nah, terus hari dihurungkeun teh eta gambaranna tos antena tos sae antena teh. Anu PF naon lah nu kararieu teh eta. Mohon. Tapi si gambarna teh runyem. Eta naon anya tiasa di servis ya dia. Runyem gambaran gitu, Runyem we siga sireum gitu. Kalau antena ngangge kabel henteu. Nganggo atuh mah nya teu nganggo. Padahal ngakene atuh dicolokeun atuh mah nya teh dicolokeun. Naonnya? Oke, manawi lepat meureun masang antenana. Manawi lepat masang antenana. Maksana kumaha? Nya masang antenana di luhur gitu. Sanes bieu nya ada selepatna jadi nyalakeun urang. Sanes salahkeun ieu mah. Eta bieu lepat. Sanes masa teh lepat masangkeun antena. Saya teh sih nyalakeun urang. Aduh, sanes salahkeun Maksudnya. Maksudnya gila, udah. Sanes salahkeun balak panahan haruskeun dipinang gunyam. Iya naon? Iya. Iya mang, iya nanti abi nyervis TV. Kata nyalakeun abi pan abi terek nyervis kan. Kayak mah asa tukang sangu ya mah. Tukang sangu di mana? Ini tuh di Belai itu.